Kaula teh ngiring ngadidik masyarakat anu aya di pakampungan ieu supados tiasa muncul deui nilai-nilai juang dina dadana margi emut perjuangan karuhun urang anu sakitu paeh posona ngarebut kamerdekaan nagara tina tangan jajahan ayeuna geus merdeka sasatna dieusian ku jalma-jalma anu kapangaruhan ku budaya ya panita isita apa ta ieu residrona teh sumuhun terang apa kadorna kantenan sa mana sumuhun salira bisinya hongaran teh nyaho dirupa geus aya bejana dorna ka dieu panita uluh kantenan ka ieu jelema para ratu meka yung-yun para menak meka serap kolot kesyo budak era deungeun-deungeun meka deudeuh aya bejana ka dieu kantenan heuh dorna teh sakti mandraguna sumuhun apa leres ya kisita apa anjeun teh sacara teu langsung dek nyaingan padepokan Jajar Sokalima hah ieu mah langsung dibere ti pusat waragana oge aya di dinya mah naon para panita dikumpulkeun dipenta tanda tangan bari jeung teu matak pimahieun eta teh duit sakitu teh kuntang gantung leres kuntang gantung tong sok asa kapuji hirup teh di padepokan Jajar Sokalima mah geus canggih sagala rupana barudak siswa-siswina oge geus teu make patlot jeung pulpen komputer aya di dieu komputer aya oge kompor tong geuning paling canggih di dieu mah manuk puter hubungan karaja teh geus make handphone di dieu boga HP teu aya di dieu mah paling ke hasyum tong geuning di Jajar Sokalima mah geus boga kulkas aya di dieu teu asa tuning nyangu geus ku kompor gas di dieu ku suluh keneh teu geuning da ieu nu ngarusak leuweung teh nu kieu disita apa di ditu mah kandaraan canggih aya di dieu nyeker nya leres paingan jalan lebrag cokor urang dieu ya ulah wani-wani anjeun nyaingan dorna jeung ulah wani-wani nyeun padepokan di dieu da anu beja ieu anu katarima ku emang di dieu teh ngaluarkeun atawa nyebarkeun ilmu sesat ulah ngalinglungkeun batur ta ieu anger baladewa karena anu nampi pancen anu dipunut tulung ku Angger Prabu Suyudana nyaeta pikeun nyingkahkeun anjeun ti ieu tempat anjeun teu dibenerkeun aya di nagara Astina bari jeung ieu tempat bubarkeun keureunan kagiatan anjeun di ieu tempat teu kitu wayahna bakal nandangan larak jeung tungara sampean ngaruksak akidah nu geus tetep hayo wayahna bubarkeun ieu tempat wayahna bubarkeun jeung ilegal deui eueuh izin lalawara teuing mangga nanging satadina kaula teh ngiring eta we ngiring nyaah ka nagara ngiring nyaah ka masyarakat margi nagara sareng bangsa teh meryogikeun
sumber daya manusia nu berkualitas yen masyarakat negara tikawit ais pangampih dugi kasadayana kapanggeusi negara teh kedah berbasis religius, kultural jeung wawasan lingkungan. Nah, asa ngadengekeun anjuran Bapak Omar Somarna teh. Iya. Anjuran Bapak Bupati Bandung gitu ta. Itu manawi. Kaula teh ngiring ngadidik masyarakat anu aya di pakampungan ieu supados tiasa muncul deui nilai-nilai juang dina dadana margi emut perjuangan karuhun urang anu sakitu paeh posona ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan ayeuna geus merdeka sasatna dieusian ku jalma-jalma anu kapangaruhan ku budaya-budaya deungeun sabab budaya deungeun aya anu nyurup ka urang parantos jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung dilalajoanana oge teu afdol lamun teu bari mabok eta teh nyingkirkeun pamadegan-pamadegan jati diri bangsa kauheuh bangsa urang bangsa astina anu temahna seueur jati kasilih ku junti tong sunar sinir rumasa dorna teh lain warga negara aslina tadina ayeuna nyebarkeun ilmu di negara aslina anjeun sarua jeung eta teh popokan kokotor kaing tapi dadorna mah geus ditarima ti kawit Panu Dewanata ti kawit karuhun-karuhuna tah geus dianggap dulur petkuhinis wayana ulah nyeun alasan hingga pokona ulah loba carita ieu waktu teh singkat wayana rek keureunan moal kana kagiatan ieu nya ai dieureunkeun mah eureun tapi ai nyebarkeun kahadean mah kaula mah moal eureun lah nu kitu patut nyebarkeun kahadean di mana kahadean di mana waragana sagala rupa oge da anger. Wah, tak kade-kade. Ieu teh di mana geus loba muridna, geus di mana geus loba siswana, manehna teh bakal ngabuskeun ismu-ismu anu teu puguh, ngaberontak ka negara. Kadang-kadang nu kieu patut teh bakal jadi oposisi. Nyumput dina pamadeganana. Anu teh mahna kumaha? Cilaka ngalobaan mah bahaya. Musuh jero simut ieu teh. Wayana pokona eureun. Eureun dipaehan wae. Wayana. Mangker. Ya atuh sagala rupa pasoalan oge bade nyangakeun ieu ka pun anak mangga kasih. Teuing eta. Ieu teh salah urang siswana leres. Saha ngaran kaula teh Bambang Purbaningrat. Nah, turunan Ningrat ti Belung. Aswatama oge teu Ningrat teu ngaku ta. Maka jeung Ningrat tah ai benul maneh. Ih, da ieu mah mengukur ngaran. Ganti turunan Ningrat teh keur dahulu. Maka jeung Purbaningrat geus sia Purba Kekok. Lainnya nya ku wujudna. Nya ku gelarna. Ngaku-ngaku wiku nyarita di luka liku sangkan ku batur digugu baripada tukang tipu. Ngaku-ngaku resi nyarita diulah-eli guntang gantung make dasi sangkan ku batur dipuji ai tukang korupsi mapankeun naon. Ngaku-ngaku panita nyarita direka-reka sangkan ku batur dipercaya ai ngomongna cangcaya bari jeung tukang nganiaya
Duduh teuing. Naon sia jajampean? Bejakeun kaos watama motil dagor dahulu teh.